Hayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing teman aing di belah itu panas pisan. Udah ada di iuhan meureun isukana. Muatan teh wah itu nya. Wayahna ulah bapernya da ieu mah ukur hiburan lamun aya nu nyelekit saeutik. Bang, wayahna aing pinjem heula motor. Injem motor ka mana kan pen aing keur ngojek. Risi mah Bang, aing nganterkeun awewe. Kok aing gak ada disewa ieu? Da belagu pisan sia cek aing mah dina motor sia we atuh. Atur aku aing mau awewe dinu kieu. Heuh we arek nyewa mah aing keur ngojek. Gampang atuh. Di bensinan, di ongkosan ke ku aing. Heeh atuh da aing keur ngojek meureun bangkar. Gedang Bangnya. Heeh. Ya, budak mau lagi oding dia naik locot ya. Aing matan tarik poin na motor ieu gitu. Jadol tenak kunaon motor. Ih, ngapas-apas teh aing. Aing bae ka wadoyo kita. Aing. Nah itu juga bapak awewe aing. Deh aing nyimpinan teuing aing penting. Kunaon Pak? Jang. Ieu bapak teh sepen bensin. Lu Mohon bogo. bareng mereka mana? Apa dek ka Tonggo aya Priyogi. Aduh. Saya jang ieu motor usaha. Nu abi Pak. Atuh kaleresan kieu jang. Aya si Neng mah dewe mesok bede ka si Neng mah nya. Tah, abi bae nambut motor sakedap. Oh, Mohon naik Priyogi. Bias. Bias. Aduh, Bias. keur kasep teh aing salon menantu bari bager. Boleh jangnya? Mohon. Mohon sakwesing ieu mah ka si Neng nya. Oh, Banget jeung ieu we. Mohon. Mohon. Sok. Boga menantu, untung teh salon menantu aing bager. Aing kerusuh teh. Duh. Jang heula. Mohon. Mohon. Bapana eueuh euy. Sorangan gitu. Aduh, anjing. Buru-buru ieu mah. Mulai aing ngadorong motor ge. Yang penting mah berhasil. cerita sketsa komedi Sunda cerita lucu Aing bebelaan ngadorong motor demi papanggih jeung si Neng. Mumpung bapana keur eueuh. Aing medah-meduh ieu mah. Weng. Motor buruk muatan-muatan acar kunyuk teh. Kayak apa kalau aing dipake kuat. Aya euy. Wah, Ya. Kamari wajan jerek mere bandera. bandera. Umbul-umbul pan kamari janji orang Lain geus dipasangkeun ku RT dicokot ge lah wah. teka bagian. Teu kabagean eueuh. Tuh aing. Lainna ai si Odingna di mana? Si Oding naon? Si Oding wah anu ieu tah pan eta motor urang nginjem wah. Oding. Nya Oding pan ngaranna teh Oding tah ieu motorna tadi hilian nginjem.
dari menu Asep calon pimpinan tuan anak Abi. Wah iya mah nah, Oding mana ulang Oding mana Asep Si kehet ngaku ngaran Asep. Pan kieu wa eta teh tadi teh nginjem cenah ulin ka awewe. Tah hilian nginjem motor. Hilian nginjem motor kumaha wa sing balik. Nya hilian nginjem motor wa ieu motor si Oding. Tah eta motor Abi keur ngojek kumanehna teh disewa. Aduh nu bener wa. Yo Abi teh beak bensin, main naik ulin ke anak Abi. Kok Abi ditambut heula sekedap saur Ramadan nu anjeunna. Aku mah bener wa, nu bener. Iya di aku motor mana nanya? Mun wa, ieu teh motor anjeunna. Abi mah beak bensin nambut. Iya asli nama iya wah motorna teh geus we kieu atuh aya nama. Da etanya. Tah. Iya sok canda ku ieu ku wa, ieu mah motor Abi. Tah wa candak ieu. Keun ambe. Ambe ieu wa, ambe kumaha kajujuran manehna gitu. Sok bawa wae nu ieu. Aing bener wa. Cenah ngabohong aing wa. Anjing, apa setan? Ini teh haeun aing kumaha cenah nyebutkeun aya di ieu mah. Ai eueuh di imahna ge pantona ge di karonci. Di teleponan teu aktif. Coba lila pisan deuna ka mana anjing aya perlu teh. Wah. Ongkohna cai ngukut motor nu kieu. Alus keneh nu aing itu teh terengtengan ge anjing. Sangebul-ngebulna ge motor aing leuwih tarik. Aing udah naik kan mau disebut motor pisan mah. Aduh, aing kalepasan kumaha teh si Oding. Aduh, aing. Aduh, tapi kan wae lah si kehet ame teu ngabohong. Ngaku ngaran Asep si kunyuk motor aing di aku bebel teuing. Pasti ngamuk wa Dadang. Aduh. Ini teh aing itu. Mau motor nu aing. Sama panggil gitu jeung wadoyo. Aduh, anjing. Oding. Mana ngaku-ngaku ngaran Asep. Coba motor-motor batu di aku. Motor wadoyok sih teh. Aduh. Nanyahoun ngaran aing. Wadoyok ieu mah pasti bebeja. Hirup mah kudu jujur sih teh Oding. Ulah pinter ngabohong sana naon saya jadi menentu aing geus pinter ngabohong ket. Iya teh. Ulah kitu. Nuhun, Pak. Terus aing teu narima bukan masa putus di mita ayeuna. Teu kudu jadi menentu aing bukan nama. Aing teu narima kan bae motor aing didorong. Goblok sia teh. Dok nurak keris diajar ngabohong. Kumaha sia rek rumah tangga jeung anak aing. Kadieu sia beungeutna kan. Nuhun, Pak. Awas ya datang-datang nih kayak maling. Goblok sia teh. Arogan jadi anak mana tuh lah. Anjing. Iya dah ongkoh. Pasti anjing wadoyok ieu mah goblok bebeja. Haram jadah. Aduh, coba motor aing. Aduh. Motor aing jadi kurumuy. Goblok. Wadoyok haram jadah ieu mah. Ini semua salah nih. Sugan aing, ternyata aing teu galak gitu. Main putuskeun wae. Tapi keheulaan kita. Kok aing teu beunang mah dibawa kabur. Nah,
naon maksud ngabejakeun ngaran aing? Napan heueuh sia mengaran sia mah oding? Pan aing ngaku ngaran Asep, cek aing ulah loba cungur. Da aing mah teu nyaho kehead sugan aing teh sia teu ngaku ngaran Asep. Nameh naon atuh sia mending ngaku ngaran Asep kehead, oding mah oding we sia mah. Pan eta geng ke aing ek babeja, Asep oding. Bari jeung naon pan motor teh ku aing disewa, bari jeung dibikeun atuh. Pan aing tadi mah aya muatan kehead tapi teu tulus nah atuh sia kabina-binan teuing kehead. Ya, aing ulin ka awewe kehead montong ngaran oding mah oding we. Sia motor bukan anu kitu. Aku nu sia, ulah motor aing di aku motor sia teh. Dah gandeng. Juga anu can pernah ngajaran ngora wae. Yeuh, kehead aing mah keur ngora. Aing mah lamun A teh A, lamun B B kehead. Namun jadi ngaran tina oding hayang ngasep sia. Motor boga sia boga nu kitu akukeun ulah sok. Babalagaan ngaku barang batur sia teh deulepan ayeuna. Kumaha minta siana? Aing diamuk. Bari jeung dicarekan. Ulah ulin deui ka awewe cenah. Wah, goblok. Geus we cenah ulah ting. Jadi ka ieu teh ka anak urang cenah. Goblok. Oh, matak sia ulah ngabohong kudu jujur ieu mah kan. Sewa motor lah. Ah, najis. Nah, najis ba? Kapan aing tadi nyawana gitu iya tetapi keanggus. Aing aya muatan ke kehead. Muatan aya muatan. Dodol. Motor aing no. Sia motor buruk lah yang sarakeun ka aing kehead teh aing kalau ngojek teu pararugo sia. Andeng tong loba omong sidik adek. Bodas sia kunyuk. Wah, sia nya. Pan aing teh jadi ulin jeung awena ge kalau diputuskeun ku bapana. Cungur siap dah. Ah, lah ngarugikeun aing kehead teh ngojek jadi teu pararugo. Kehead teh. Ya rugi kene aing atuh diputuskeun. Ya dah.